anu jelas mah eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa. Setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam, bahkan Cina, bahkan Belanda, bahkan Jepang daratan ka manehanana. Jepang harita anehin ka Syekh Asnawi loba keanehan-keanehan, cuman kafir makos kitu. Dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata, akhirnya ditangkeplah Syekh Asnawi, dipenjara Tanah Abang. Selama 1 tahun dioper ke Cianjur, 3 tahun di penjara. Selama 3 tahun teh teureun nya nama beki munajat ka Gusti Allah. Cak jana nikmat orang di penjara teh. Beki nginaheun ibadah teh sebab nu ngahalangan iwal ti diri bae jeung Gusti Allah. Ya karing. Bingungeun Belanda ge lantaran seserian bae jeung keanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci. Ketika datang kadinya pengurusna dek ningali si surusup eueuh sorangan. Tidinya kaget wah asana ieu mah sekian lain jelema meureun. Cuma kudu kaluarkeun bahaya ieu. Itu wajah Asnawi. Baheula kamari aya hiji kiai ngaranna Kiai Haji Mas Abdurrahman. Nikah keturunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah. Hasil perkawinan kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranan Asnawi di Caringin. Lahir Asnawi. Hiji lahirna teh babari. Begitu lahir sehat, gede dididik ku bapakna. Umur 12 tahun Asnawi talar Quran. Percis kos nu areh di dieu. Begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'ana kersaning Gusti ramahna dipundhut ku Gusti. Teu aya nu kaget sadayana ge lantaran Asnawi cerdasna luar biasa. Tapi ramah ti leuletik. Kos disapik we gitu tadi. Ramah nakadele pan kurang jojotos. Kalau masalah jabe standing. Tah digikeun ka umur 17 tahun rencana bapana rek dipasantrenkeun ka Mekah dilaksanakeun. Masantrenlah ka Mekah umur 17 tahun. Lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi Caringin eueuh nanaon. Lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun. Lamun ti Jawa Timur masantren ka dieu lah can sakumaha tamat. Tah Syekh Asnawi mah masantren umur 17 tahun ka Mekah. Boga guru 3. Hiji Ki Muthalib, nomor kedua na Kiai Abdul Hamid Al-Makki, nomor ketilu Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas. Dididik kutiluangan lantaran pendak sareng Ki Ahmad Khatib mata sepuh Ki Ahmad Khatibna 3 tahun dididik pupus Ki Ahmad Khatib can anggeus diajar ngaosna. Can Anggris diajar ngajina, can Anggris belajarna, lantaran indung ngarindu 3 tahun kita balik-balik, berarti 17 tambah 3 umur berapa? 20 tahun. Datanglah ka dieu, saenggeus datang ka dieu, lantaran zaman harita mah zaman reuit. Maka dipaksa ke rumah hayang dipaksa kita kawin
ai mamang mapan hayang nu maksa bedana sakitu. Umur 20 tahun kawin, saenggeus umur 20 tahun kawin siap rek nyieun pondok pesantren. Tidinya aya Kiai Sohib di Mengge, Ceki Sohib teh Asnawi, ulah kena-kena bisa ngaji, ulah kena-kena anjeun teh geus maher baca Qur'anna, ulah kena-kena anjeun teh geus di Mekah. Haji kuari erek magahan ngaji pondok pesantren malah lakona jauh ka ditu. Lain sakadar ngaji amil jurumiyah lantaran pondok pesantren maka ditu na teh kudu siap terang. Ulah makanya pondok terjadi dek yen pondok padahal keistimewaan ilmu na geus terkenal di Mekah ge. Komo di urang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut. Akhirna anjeunna datang ke Kiai, saenggeus datang abdi bade dikumahakeun atuh. Ari encan tapak maulah wani jadi kiai engkena sok kagoda ku pilkada. Eta kos kitu si maseuri bomong nyaho. Kisapik si asup ka pilkada teh. Awas ya geusan jadi besana. Ai jadi orang besi ngagugulukeun doang. Jadi bahwa salah ku kalau ngadukung jasa saja. Atuh sugan we beki bangkrut negara. Tah. Didinya dilanjutkeun ku Kiai Ahmad Sohib. Saenggeus tadi didik ternyata orenganan lain ngaji nu biasa. Ngaji alat bagus maher, ngaji tafsir bagus maher, ngaji Fathul Muin fikih dan lain sebagainya geus maher. Berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundal luar biasa. Tapi ternyata aya hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana di Ciduhan ulah marah. Di mana ngaji ulah hayang duit cara kisapik tadi kakarak bisa wiridan ge geus 50 juta. Santri atah tawa kos kitu mah tuh. Nonjol-nonjol ke wiridan eueuh ti dituna santri mah zuhud. Dididik ku Ki Sohib. Cuman tetep begitu dididik can anggeus terjadi dididik zikir teh jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikirna ieu salah zikir teh nu kos kieu teh moal manjing ka jenting ribuan ge lantaran salah narik tah di dieu Ki Sohib tafakur ka Gusti coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui jol batu puguh di mana-mana na aya jelema pendek mana di dieu pendek cik eta jelema teh mana Asnawi aya kita gade diuk anjeun diuk ditawajuhan beres selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentak wirid ke keula cek Ki Sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho henteu keula saha heula teu kudu nyaho kakarak make sumpah wallahi abdi deuk siap ngalaksanakeun naon nu di beat tadi ngan abdi hayang terang heula saha mamah teh abdi murid Ki Ahmad Khotib ngaranna Abdul Karim geus berangkat teh hibar ka Mekah teh dibere duitnya nama embungeun diwiridlah kuduaan lantaran istimewa guruna
Masya Allah hanya 1 tahun eta Syekh Asnawi teh ya keistimewaanna kumaha kakarak umur 20 hiji berarti begitu Syekh Asnawi manteng jasa dzikirna kaluar ti imah begitu kaluar ti imah ningali Baitullah kaget Syekh Asnawi kok ieu Baitullah katingali ki sohib guruna teu bisa ningali cek Syekh Asnawi Baitullah katingali mana tuh Baitullah mana teu kaciri coba supaya kaciri kumaha diusap ku Syekh Nawawi ke Syekh Asnawi sarat bentak kaciri kula ge harita pernah jeung Kinu Jaya bener ini serius mah ulah kaseriusan deuleu jay nah tuh deuleu mana teu kadeuleu diusap wih jauh cewek gitulah Asnawi umur 20 hiji tahun lantaran geus dididik sakitu istimewana balik ka imah boga pamajikan idinya bebeja ka pamajikan neng hampura kunaon ieu moal waka bisa ngaladenan heula ka neng ai kitu lantaran ieu kakak boga pagawean 3 tahun deui kudu cicing di leuweung kira-kira kumana cek mana ulah kakara 3 tahun 7-10 tahun tuh masalah lamun memang motif na ibadah baturai di dinya nya nama boga tempat di leuweung zikir sorangan bae pamajikan ditinggalkeun harita ge babaturan kula aya nu tas kawin teh bebeja pula geus kawin cenah tapi deuk ngaji bae terus baik-baik istimewa berarti berangkatnya pengantin anyar ka naon ka Garut belajar di ditu benang 3 poe lain ngaji ngalamu pas kisapik susu ka deuleu bae meureun teu kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikeun pilihan Allah hese atuh kajian kumaha ge lantaran urang titah ninggalkeun dunia sabenerna mah ulah resep ka dunia tapi can aya nu ngadidik cara ninggalkeun kumaha endahan meuli Fortuner Haji Jaya mah tan dititah ninggalkeun makhluk teh ulah resep ka makhluk lantaran nu ngadidik jalanna kumaha supaya ulah resep ka makhluk ternyata meuli HP ngadukung jadi tim sukses pilkada tolong tak kinyanya belum jasa lembagaan sapidah jadi tim sukses lumayan cek ngena saban baneun kula mah banina kanyanan doang kanu sejen mah tutama kuluh pa min babil alhadin sawa tah beres 3 tahun uzlah datang deui ka kakarak diirinan Kiai Sohib ngizinan sanggeus ngizinan jol deui Ki Abdul Karim buat ceng pondok nyieun lah pondok didinya lah terus nguruk Syekh Asnawi istimewa muridna di mana-mana terus lantaran zaman Belanda jadi jada di NTB ku Belanda loba santri, loba masyarakat tu datang Belanda nginteh wah iya yang musuh aing cek Belanda jadi urang ulah aneh lamun boga santri di musuhan ulah aneh tah kumaha eta titik Abdul Karim bahasana ka Syekh Asnawi ceng sun sir kal wahsy jadilah anjeun seperti satok kesir sakitu doang amanat ti guru torikoh sir kal wahsy maneh cicing kos hewan kesit lamun dideuleukeun antum lamun ditewak hese ditonton antum lamun ditewak hese tah kuari kula dongeng eta teh percis kos guru kula di dieu kayak ngobrol jeung urang lalagaan komo jeung kula mah uplekna luar biasa jeung nu sejen ge kitu keneh
ketika perojol bae datang lurah lumpat cenah teu bisa ditewak ya nya teu bisa keur ngobrol aya bae anu make seragaman saha itu camat bangunannya terus bae ngobrol ka jero nya nama aju eueuh di jero ka mana meureun wah ieu sapi kesit ka jeung kumaha ya hese nya nama aya RT bae lompat aya sasaha bae lompat masyaallah percis bari muridna ki Nur Jaja kitu eta percis lompatan bae ngan nama ka pendopo jadi tibalik itu mana teh sia Jaya kublon-blon teh si budak iyalah kula mah tadi jaritakeun keistimewaan wasiat guru ka murid syirkal wahsi eta bae hiji dilaksanakeun ku Syekh Asnawi beuh pohara luar biasa. Nah di antara keistimewaan Syekh Asnawi diberi gelar Syekh ku guruna tadi nama Asnawi bae diberi gelar Syekh berarti tanda nyana teh geus siap jadi khalifah ditambahan deui Syekh Agung eta teh penambahan guru. Nah tahun 1883 ieu oyag-oyagan Merapi nah didinya lah Syekh Asnawi ningali ke arah Gunung Merapi saenggeusna ningali manehanana ngumpulkeun masyarakat sadaya masyarakat wayahna coba ieu menyilip kabeh ulah aya di dieu lamun percaya ka kula mangga lamun teu percaya mangga nu jelas kula mah da nyilip ka kaula jeung pamajikan keluarga jeung santri nyilip maka nyiliplah Syekh Asnawi ka kampung Muruy aya kampung Muruy tanyakeun ka Ki Jamal kula ge teu tinggal di mana Muruy eta aya ge Buruy imah kampung Muruy di dinya nyana nyilip beserta keluarga jeung masyarakat berikut santri nah andalangnya Masya Allah didinya tanyana anu terpercaya malah si Asnawi kakara kuda kamari dipercaya tekebel tsunami modar kalau sembarangan mantap mun Haji Jaya ngomong sih ada nya nama kebo bae di pojok beres sudami turun deui kehendak dibangun deui pondok pesantren tadinya lah tahun 1893 berarti 10 tahun kemudian anjeunna rencana ngabangun masjid didukung ke seluruh masyarakat nyeun lah masjid nu kuari nu urang sok singgah teh dibangun tahun 1893 ngan beres pondasi kayu-kayuna teu layak dipake cek salah seorang di Lampung aya kayu gede jasa ngan hesen warna coba bebeja ke Asnawi bejakeun kitu ngobrol lah jeung si Asnawi cek si Asnawi Lampungna Lampung mana Lampung Selatan yuk urang ka ditu ayo diantarlah ku tokoh masyarakat bener eta tangkal kayu ku 10-an teu tangkep ku gede-gedena tangkal kayu cek Asnawi wahai kayu anjeun teh geus diragaji geus dikempakan tetep hese-hese leh batur ieu mah sakieu bae anjeun deuk dituar teh dikampak diragaji ieu mah lain jang naon jang masjid caringin sakitu bae tong nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah yuk urang balik kabeh kunaon atuh begitu balik tangkal kayu geus aya di basisir gitu Syekh Asnawi teh mantep kurang di zarahan teh lain lalawara saha nu mawa eta tangkal kayu sakitu gedena geus di basisir ditonton ku kabehan sageus ditonton cek Syekh Asnawi teh kudu ditonton engke ge leumpang sorangan kacaringin atuh barali kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya dicaringin Masya Allah paingan ulah samarangan orang jadi kiai tah kudu kos ki sapi jangan resep ya pas gitu jadi kiai asana bangun dek menang bete gitu orang gelut atunya awalnya lagi lamun gelut mah dia cek jana dia ngomong gak diurame iya dinusupi mambung masih ele ngan diresep teger kadengin Masya Allah kaserta dia nama tayilah Syekh Asnawi
atuh diragajian jadilah tabalok-balok natel menang ti Lampung Selatan lempang sorangan nementak sing hade eta masjid eta dibere ilham ku Gusti Allah seperti eta bentukna ternyata horeng di luhur paranti musyawarah baik musyawarah jeung ulama nu hirup oge musyawarah jeung para ulama nu geus maraot jadi bisa musyawarah teh jeung ulama nu hirup oge jeung nu maot Haji Nur Jawa di percis kos kisapik tadi musyawarah teh jeung kuntilanak jeung jumlah nu maot teh geus sarua eta istimewa Masya Allah karim luar biasa itulah Syekh Hasnawi keistimewaan anak di antara keistimewaan anak begitu Masjid Banten dibangun dimusyawarahkeun salah satu panitiana kudu Syekh Hasnawi lantaran nyana pamajikan anak jeung mitohana masih keneh keturunan di Banten siap Syekh Hasnawi jadi panitia ngarehab Masjid Kesultanan Banten begitu siap nyana datang nekat ulama mun masjid ieu can jadi moal kabalik ka Caringin dibentuklah panitia sanes dibentuk terus mulai ngabangun masjid Caringin eueuh duit eueuh kayu hese nyana lalampahan deui ka Lampung ditanya Kiai neangan duit batu ka Lampung moal mangi kudu ka Jakarta neangan duit mah di Lampung mah mana aya duit ieu mah urang mah ngabutuhkeun dana berarti kudu ka Jakarta besi mama boga channel besi mama boga kawau di Jakarta maning ka Jakarta cek Syekh Hasnawi cadu masjid kudu nyokot duit dibiayaan di Jakarta duit haram maning ka Lampung cekna saya aya teu percayaan kabehan masyarakat tapi nya nama indit ka Lampung ngaji di Lampung sanggeus ngaji ngabejakeun bahwa di Banten ngabangun masjid kekurangan dana kekurangan kayu na ieu mah besi dek milu mangga besi henteu ge doana bae ti harita langsung udunan eta teh di Lampung Selatan udunan cukup sakali bae cek Syekh Hasnawi geus teu kudu 2 kali 3 kali geus hasil ieu duit kukula dek dibawa teu dihitung deui tama duit sapira duit Lampung balik ke Banten begitu dibuka godag teu mahi tah cek sapik tuh ka duit dewe kan tapi lain wirid tama pik karomah tama Masya Allah luar biasa jadilah masjid tah eta ulama asok ngamati dina manqobah dina naon kitu manakibna istimewa amat embung nyokot duit di Jakarta padahal mun manehanana lalampahan ka Jakarta saucap nyata ngan nyana ngomong kos kitu cadu masjid wali masjid Banten kudu dibangun ku duit di Jakarta haram sama duitna maning di Lampung urang mau maja di mun ka Lampung duit di mana tuh di Lampung kurang Lampung ka dieu jangan duit kudu ka Lampung nah balik jadilah masjid setelah jadi masjid balik ke Caringin delila kadenge aya kehuruan di Lampung boga murid waktu manehanana ngajar di Lampung kahuruan eueuh nu nyahoeun nyana hungkul nu ningali eueuh nu ngadenge iwal ti manehanana turunlah nyana ka bak masjid nu handap teh tadi hareupeun masjid Caringin aya bak nya didinya turun kunyana disimbrekeun parum disimbrekeun 3 kali parum di Caringin anu disimbrekna nu pareum di Lampung Masya Allah tah urang ge lamun bisa kos kitu tah istimewa kejadian-kejadian seperti di Irak kejadian-kejadian seperti di Libya bahkan kuari geus disiapkeun deui di Syria mah hayangeun jasa perang teh Iran mah geus tantangan bae ka Amerika lantaran terhina rarasaan diri na masing-masing ku ayana Amerika, Prancis, Inggris geus kahina terhadap junjungan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acak-acakan sampai saat ini seratusan orang Amerika nu pae moal waka eureun cek Amerika satungtung can kapanggih sutradara jeung bintang film peran utamana gantung tama datang ka kuari mantap di embargo deui kuari Iran ku Amerika seserian Iran
di embargo deui ku ari kamari geus puluhan tahun di embargo. Masalah ku ari di embargo naon deui bae, artina embargo nu ku ari teu meunang aya nu meuli minyak ka Iran. Ternyata RRC ngabutuhkeun minyak. Mun hayang nyaho Gus Dur geus siap harita ndek nyimpen minyak di Merauke, lain meuli simpenan, kemudian silahkan jual. Ngan Allah belum menghendaki kaburu pupus Gus Dur. Kanyahoanana setelah maut. Mun harita kanyahoan kemudian dibabarengankeun ku nu sejen saat ieu Indonesia geus hees di duit teh bukan. Inur Jaya geus teu kudu ceramah. Kieu duit. Can saat namanya. Nah, lamun kukula dicaritakeun keberadaan Indonesia ku hari, urang bakal muringkak bulu. Bakal hayang ngawirid surat mangker nu jago teh nu jago. Surat nu jago teh nya ngawirid kajagoan. Bahinis. Getih. Atuh teu ngamuridkeun gua. Nah iyalah lalakun geus teu kudu dicaritakeun, anu jelas mah eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa. Setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan, lain bae tokoh Islam, bahkan Cina, bahkan Belanda, bahkan Jepang daratan ka manehanana. Jepang harita anehun ka Syekh Asnawi loba kaanehan-kaanehan, cuman kafir mah kos kitu. Dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata, akhirnya ditangkeplah Syekh Asnawi di penjara Tanah Abang. Selama 1 tahun dioper ke Cianjur, 3 tahun di penjara. Selama 3 tahun teh teu eureun nya nama beuki munajat ka Gusti Allah. Cak jana jan nikmat orang di penjara teh. Beuki nginaheun ibadah teh sebab eueuh nu ngahalangan iwal ti diri we jeung Gusti Allah. Ya karing. Bingungun Belanda ge lantaran seserian bae jeung kaanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci. Ketika datang kadinya pengurusna dek ningali si surusup eueuh sorangan. Tidinya kaget wah asana ieu mah sekian lain jelema meureun. Cuma kudu kaluarkeun bahaya ieu. Itu wajah Asnawi. Nah, boga anak ngaranna eta adalah Kiai Haji Abdul Hadi. Kemudian Kiai Haji Abdul Hadi dititipan kita teruskan pesantren. Kemudian minantuna Kiai Haji Ahmad Khatib tah tidinya langsung manehanana dikaluarkeun, sanggeusna dikaluarkeun terus nyana teh asup ka Hizbullah tah urang lamun nyaho dina manaqibna maca Abuya Cidahu asup ka Hizbullah. Seluruh santri asup ka Hizbullah saat eta dek melawan penjajah, encan merdeka harita teh. Perang santri loba nu korban, lain bae dicaringin, diserang, dipandeglang, lain bae ratus ribu nu kena bayonet pararae jadi syuhada. Tidinyalah Ki Ahmad Khatib bangkit ngalanjutkeun perjuangan-perjuangan. Nah, gancang cerita da bae lantaran singkuring malam minggu ieu mah dipotong-potong bae tahun 1800 kitu 90 tahun 1900 kitu 90 sabaraha eta tahun 993 pupus anjeunna dikuburlah didinya di Basisi disarahan kurang kabehan tahun sabaraha pupusna tu jelas mah umurna 87 tahun 87 tahun pupus muridna diantarana di Tangerang loba ieu kula ngadongengkeun kitu sote hiji inget ka dieu ieu sir kalwahsi percis Abah Ucu teh kos kitu hese ditewak etalah mutiara anu dicekel ku Abah Ucu berarti mutiara anu terjadi di Syekh Asnawi Caring. Mantap kula nyaritakeun kitu lain sambarangan Abah Ucu teh kula ningali silsilah na waktu ngobrol ternyata turusna masih kana ka Syekh Asnawi geus urang ulah sambarangan hartina ulah sambarangan saeungeusna ngaji alat ngaji tafsir
ngaji fikih dan lain sebagainya, usul fikih ngaji kos kitu mah bisa pakai takabur. Mun aya jelema ngaji naon di ditu, ngaji tafsir aing bisa kos kitu mah. Di ditu ngaji naon? Ngaji jamu jamu. Sapi jamu Jawa mah geus dikumis di aing mah. Di ditu ngaji mantek. Mantek mah dikelek mah. Jadi moal eureun-eureun pas sini lamun kolbuna teu diesian ku modal sasna. Lamun geus diesian silih jungjung, silih doakeun, boro-boro kadenge juman, kadenge samsia, kadenge jamul jawame, kadenge amil geus jadi mutiara. Dedet teuing, nyaah teuing. Yu urang babarengan nu bisa amil, nu bisa jurumiah, nu bisa sorot, nu bisa alfiah ulah sok pake takabur tesian kolbuna lantaran eta suatu anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingalilah ku ari ayeuna guru urang di dieu nyana bener-bener percis kos sapi kesit bae dideulekeun ku urang seserian nya diomay ku urang seserian, dicekel ku lurah lompat dicekel ku camat lompat nya nama ku ari ti Nurjaya ngangsong-ngangsongkeun awak cenah murid jaringin ai si Haji aduh Masya Allah Karim ulah seserian pukulainya aja gitu sakitu bagi atur ti simkuring ya bari jeung potong-potong padahal mah ti Syekh Nawawi ti Syekh Asnawi mun kukula dicaritakeun nyambung ka dieu insyaallah iraha waktu bakal apal guruna tet bakal muringkak bulu yang kulantaran besi muringkak bulu mal dicaritakeun urang doa baik ka Gusti Allah nya simkuring mah tarik balik ya lantaran malam minggu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad qara'na suratal ikhlas ya alfi marrah wa qad zakarna ya Allah bi alfi marrah wa anta ta'lamu ma nurid wa anta ta'lamu ma nurid wa anta ta'lamu ma nurid. Allahumma athawabaha ya Allah ila jami'i masyayikhina. Allahumma athawabaha ya Allah ila jami'i masyayikhina. Allahumma athawabaha ila jami'i masyayikhina khususan ila ruhi al-mukarram al-mujiz Muhammad Kiai Haji Yusufi. Ij'alha ya Allah ataqatan minan nar, ij'alha ya Allah ataqatan lahu minan nar, ij'alha ya Allah ataqatan lahu minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna terutama kepada kiai asa-asa simkuring kaki sapik ge untuk mempererat hubunganana jeung kiai-kiai nu sanes urang ulah silih curiga jeung suudzon silih doakeun jeung silih junjung sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi